ngagambar paham. Halo guys, janten dinten ayeuna simkuring nuju nyobian ngagambar lambe atanapi bahamnya atanapi baham. Alasan simkuring kunaon ayeuna ngadamel gambar lambe atanapi bahamnya eta kusabab ai lambe sareng baham teh naon anu paling penting nu aya dina raraga urang, naon anu jadi matak batur resep ka urang, naon anu jadi matak batur dedeh ka urang, bisa oge naon anu jadi matak batur keheul ka urang. Pamuga pamugi urang sadaya tiasa neundeun lambe neundeun baham satu kangen hulu satu kangen pipikiran. Sateu acan urang nganggo lambe baham ieu teh urang emutan heula naha matak pikangeunahkeun batur atanapi matak pika nyeri hateun batur. Mun ceuk papatah Sunda mah kudu seubeuh memeh dahar, kudu nepi memeh indit. Anu ngandung harti kudu mikir satacan naon anu dikecapkeun ku lambe jeung baham urang teh. Sing bisa oge ngajaga naon diasupkeun kana baham teh ulah ngadahar sakumaha kadahar-dahar, bilih naon di dahar teh mangrupa racun. Tah geuningan rada mangrupa ayeuna mah naon dijieun ku simkuring teh. Tos kitu we nya, mugi-mugi mangpaat. Assalamualaikum.